lumayan yan kepada dia gedang teh. Weh, berat dia ya. Aduh, Pak, mani gede kieu di gedang teh, Pak euy. Weh, atuh mah emang kena kieu. Mani atah kene, Pak. Wah, kayak asap tuh geus karoneng kieu. Badak kieu nya resepnya. Dipeuyeum sapoting ge asap mah geus kieu mah. Badak kieu. Nanya ka atah kene. Ya, dipeuyeum sapoting ge asap kamu teu diala. Sok aya nu ngalah ku batur. Can maoknya. Oh, eta kuring hiji-hijina eta buahan teh ngaran buah mungaran meureun. Kayak mah kalau itu nama itu lembut juga nama. Wis beak ieu mah. Herang gitu. Oh, atuh tuh tadi 8 ge. Menjual we tuh butuh kejajan budak. Wah, moal mah udah teh sakur resep pun. Iya nih urang sok meuli budak Hei, gedang di mana deh, weh? di kebon atuh Oh, teh. resep udah gede kieu, weh. Oh, teh mah buah mungaran teh teh. Bayar lah kurang ya 20 lah. Wah, moal urang mah budak teh resep pun. Oh, Butuh 20. kejajan budak. Dah, untuk moal lah. Wah, 20. Nah, resep kumaha, euy. Kumaha mani Arek kejajan mah budak lumayan tuh 20.000. Budak teh resep pun dah, ikan budak mah kewenangan deui ya. Ah, mah bapak we lah. Incu orang ge, euy. Kalau dibikon, banyak kumaha urang teh menang ngalah urang ieu teh. Moal pi mau dijual pi budak-budak Wah, resep sawi pun. 20 ya, Dah, buru lah. moal sok sakuan deui mah duit mah. Orang mah. Pinangan riwe sama Oh lagi. ya kerek buah mungaran pan dibejakeun urang Lain ieu. loba sama tanana ya buru lah 20 lah. Dah, moal pi urang lain teu butuh duit nyaan. Budak urang esok meuli urang ke batur. Ya, sama nih, cucu mah loba ieu teh lega aya kebona tuh. Oh, ueuhan kerek parentil. Berarti resep ku badagna euy tuh. Hei, maya di boga gedang di kuat badak. Oh iya Bu, itu buah mungaran Bu. Wis di kuat helang pi euy. Oh, dari 8 dulu kemarin lebih kayak gitu. Yang dibayar kurang 20.000 itu banyak itu dibikin. Oh, di kuat alus kieu mah amis we. Oh, Oh, lain amis dia lagi ya mah teh gedang iya ya mah nanti kalau disebutnya gedang samangka teh teh. Naon di kebon mah? Oh, Pati aya deui nu lainna tuh. nya teh kerek parentil misalnya nama. Heeh. Ya panggilan gede ya buah mungaran jadi ngaranna teh. nanti kaherang kia ayo di 8 orangnya. Amis ya mah. Wah, melucu. Arek mah 20.000 ya, buru lah. Tapi orang mah aja jual. Lain teh Ya. butuh duit orang mah nyaan. 20.000 tuh. Wah, lain teh buah ini hayang gitu. Oh, tuh ari hayang mah pastina ada amis ya mah keciri atuh dina dagana ge. Oh, kok bahaya tuh bawa ke baju hayang mah. Ah. Kuasa kayak kamu aja di dikon bayar ku aing 20.000 jadi dibikon. Wah, kada tuh butuh duit, seteh atuh beda deui deh. Ke baju mah seteh. Oh, kok bayar aja baju. Wah, sama rek dibayar ku aing 20.000 jadi dibikon, rek ku aja dibikon sama goblok wae. Wah, tapi enak atuh seteh mah kadunungan atuh. Kan aku males wah seteh. Oh, pan aing mah dunuan meureun man pi, mantap dibikeun. Oh, rasa urang kati baju boga rezeki mah. Negara raneng ieu teh. Eta rata salaki mana ku aing rek dibayar 20.000 jadi dibikon, ya kamu aja dibikon. Nah, tulan dibikeun nu dirasari Nah, eta bapak. Bu Haji sana karunya eta Bu Haji hayangeun. Ih, siapa yang di duitan? 20.000 dan duitan, baik, Bu. Ayo si aja yang berat. Orang ge teh menta. Tuh, rek dibikon ku aing 20.000 tuh. Siapa mah? Aduh, kamu aya tuh. Nah, mau dijual. Nah, gitu berarti mah balik. Wah, rek dibikin rata aing ku aja Kita dibikon. hayang toy. Carekan dah, goblok dah. Mantoy. Carekan dah. Haji. Kalau gue minum Itu carekan sih dah, kan goblok dah. carikan deh. Mantap bisa kan itu lah. Apa misalnya? Sadak dipeyem daripada dibikin teh hayang. Bahaya mus bikin kamu Haji Teh karunya. hayang ngadek dipeyem Pak. Naon dirasa Bapak mah ih. Bapak saya. Ini baju. Ya baju ya baju. Ular Eh. Hai mama.